unggal kitab tasawuf kabeh nyaritakeun kudu anti dunia, tapi praktekna ihya hikam. Tapi tetep bae sebae tetep diaji mah diaji bae hikam. Malah hikam teh ya dikembangkeun supaya jelema teh ya udunan kajana. Kuari manyieun kiai ge pasaran hikam bayar seorang 500.000 pan tolol. Anu diajina hikam dipasarkeun bulan puasa kudu mayar 500.000. Tojaiyah antara hikam jeung mayar. Endeu kumaha coba? Dipasarkeun ihya mulai Rajab berwah puasa. 4 jilid tamat bayar 20. Dibayar kitu 2 juta. Mayar tojaiyah jeung ihya. Kamana tuh neangan guruna ieu? Hese neangan guru supaya anti dunia. Sebab lukas kitu bah henteu aya di pamflet, henteu aya di TV, henteu aya di iklan. Teu bisa diiklankeun lukas kitu. Nu mantak kuari aya di Jawa Timur bebeja. Siapa yang mau daftar? Kenapa? Nih ada guru hakikat katanya nih, seorang bayar 1 juta. Degung ke dapak ke jelemana kos itu. Banyak guru hakikat bebeja. Ayo di Jawa Timur kan dia datang. Kiai mau berguru hakikat. Di mana nih mantep nih? Ada di Jawa Timur. Siapa kiainya? Si Anu katanya kiai. Terus caranya gimana? Bayar 1 juta. Isi aing mendingan nampilingnya apa mendingan nu itu? Itu beres. Orang Jawa Timur aya be. Aduh, masya Allah.